tujuannya kemana ya nya? Ya ngopi kieu para buku. Ih. Lihat dong. Aduh, goblok kita awin halangan aing bae. Ya doa itu para rubuh kieu. Nangan si Berry aing lah. Manjul, kemana? Nyala kita dengan sia tepa rubuh aing yeuh. Kemana buah? Orang ke warung be yuk. Orang ngopi, bari gitaran ya. Ya kos nu bagog gitaran segala macem. Udah jelas. Enggak awal ngomong, hayu be, lu bang. Ayo tuh lah, lariat kieu lah. Budak kabaran ieu nya. Di teangan mah ni hese itu di teangan mah araraya. Mana ieu si Panjul? Jadi kemana boy ieu budak? Teangan ku aing ieu budak, kamarana boa. Ini kamarana, Neng? Kemana be setelah orang? Nyawa iya yang nyawa baik. Ai ditanya na jutek amat neng. Deuna si mamang kos orang tebung ngaran baik. Iho atuh, ayo kita mah kenalan ya, neng. Karena saha, minta nomor teleponnya. Ih males banget, masa lah. Ai awe zaman ayeuna minta nomor telepon gitu dibere. Ah, mendingan aing dengan si Panjul aing lah. Cabut. Duh, aing nangan duit kemana ya nya? Aing ngopi, tagablek duit di aing yuk. Aduh, nangan kemana nya aing? Kos, nah kemana sih ya? Dekat dia aing. Kadia neka mana? Saya nyekel duit ente. Ai nanya duit ke aing. Nek naon emang sia nanya duit? Minjem aing, jeung beli kopi, jeung beli rokok, tagablek duit aing yeuh. Siapa aing nanya serius? Kalau nyanyi-nyanyian. Aing atuh buka duit ge henteu, boloon. Tah, kebeneran. Kebenaran naon sia? Siapa bisa nyanyi, Lin? Bisa, kunaon emang? Tah, orang ngamen be nengan duit yuk. Sia kamen pake naon emang bukan gitarna? Tah, eta nu dipikirkeun ku aing. Bolo. Orang ka budak be yuk. Sugan nyekel gitarnya na. Ayo. Ayo. Ka mana budak di mana? Nyawa aing ini angan ieu dengan budak. Ayo tuh. Ayo. Kapan Ugar? Ayo. Udah tuh sih kira nyanyi tadi nek nyanyi gitaran. Nyanyi naon tuh? Nyanyi naon we? Ih, nyanyi naon mah eueuh di ditu ih. Coba ulah laga sama gitar. Baca. Kuncinya poho. Kunci naon? Kunci 10. 9, 11, 10. Coba kira yang ngadengekeun. Oh ya iya suara hati. Berarti. Oh ngeunaheun leuh teu kadenge. Bisa bae. Rehe. Ageura nyanyi naon we lah gonjrang-gonjreng nyanyi naon we. Heunya. Coba kerja. Coba. Bagus Lin, keren. Coba kira teruskeun. Nyanyi naon tuh? Request, tenang, aing teh bisa main kena. Berat ngomong gitar. Ayo. Gandeng dah. Jelas gitar. Cila gitar aing. Jelas gonjrang-gonjreng ngalaku. Encan meureun, encan maksud panyakeun kita. Coba naon teu ngalagu. Kira ngalagu, kira nyanyi. Geus gandeng dah. Ini bisa meuli kopi ka ditu ka warung. Di mana? Lihat mah ke duit sia lah. Kan gitu amat. Nah kira itu kopi ka ditu kan gari kan ini. Tahu dia. Kan nitip aing sa nu batul ieu. Cara jorege. Ih, jorege bat. Ayo tunggulah ke bawah. Kira aku yang nyeker. Kenal situ gue. Angguan sia. Pas ngomong, kenaan nih main gitar ya? Ih, salah. Nah. Kurang garing, kayak minyak bimolik itu kena garingnya. Alhamdulillah ya panas ya, jadi geraring baju.
Kebalik si gantar teh. Aduh. Tapi aya nu baunya. Kan susu ya baju teh. Aduh. Beli motor heula ka warung. Bau bajuna. Tah tebau lah beha urang. Meta. Nah, kemana? Nah kemana dia Meta? Hayang ka warung, hayang jajan. Sekalian lah. Tek naon? Nitip moltol. Moltolna apa wangi teh ya? Molto. Molto. Mana duitna? Kedeung. Iya, pokoknya bisa. Di bawahnya. Belikan ya. Kayaknya masih budak. Lumayan. Balikin walta hiji we si sana jeung Meta. Dek, nak ka mana? Ya ka dia ya. Ka dia ka mana? Nyawa warung nu deket teu. Kebenaran Meta nak ka warung hayu tuh ilu. Hayu atuh. Eta, kemana sih ya? Da ka dia ya nak jajan. Ini sabudak. Teu nyaho Meta ge saha? Bubu. Neng, kenalan tuh. Ya sangarana. Ngaranna Awa. Anu ieu? Ngaranna Zahra. Oh, ngaran orang dari. Ngaran urang Meta. Teu nanya aing mah. Ayo bang warung bae tuh bareng. Cinta tuh jadi masuk. Woi, Sincan. Markus. Makasih ya. Dia. Gede. Beneran, kalau gitar ya nak dah. Nah, kebeneran eta aya gitar. Coba Kamarana boa. gitar saya. Nyawa si Derry. Kan kamarana emang. Biasa neang nganti duitkeun. Maksudnya aku duitin kumaha. Iya ceritana. Pan urang nek ngopi, boga duit. Jadi si Markus bisa nyanyi. Aing bisa nyanyi. Tah, bisa nyanyi. Suara aing suara emas ya. Emas. Tah. Terus orang niatna nek ngamen tapi eueuh gitar. Cocok gitar. Tah. Enggak saya tak gitar. Lain aing. Nu saha ieu? Nyawa si Derry. Nu si Derry. Oh. Kamana nyanana? Dah beli kopi ku aing tadi bae. Terus kumaha ieu? Mau bela. Bobenya. Oh lah. Nek ilu mah. Ayo lah, ilu lah. Lumayan. Aing teu para rubuh kieu. Iyalah sosoranganan. Ayo. Betul. Wah, si Meta kebal amat sih, baru garing deui ieu baju aing. Paling samperkeun bae nya. Beli motor ge kulila. Omen kan. Nak kamarana ieu? Ngamen mak. Ngamen. Oh lah. Oh, udah ilmu ayo. Boleh sih, gak ada serunya. Ilu mah. Lu tuh. Ayo. Mak nanti. Kajian seorang nyanyi manu anunya kalau duit salah. Ayo. Ya. Ayo lah. Lumayan. Beli main kena tuh, main kan. Nyawa gitar. Hei. Mana? Amin. Nang kemana? Itu kemana? Tapi sih anak ilmu mah. Ayo tuh. Satu ayo lu kabehan. Ilu atuh. Nah, ini saya kebayang. Ayo. Ya nek ngamen apa ngaroyok sih mak? Teuing geus lumayan aya jeung beli kopi. Maaf. Jadi tuh. Kemana ya? Bagus lah yuk. Ya isi. Sebari nyanyi. Ya, boleh nyanyi. Nyanyi Amin. atuh. Nyanyi bikin kedeng, bagusin suara leungit ge. Kamian jasa. Duit nafsu dibagi-bagi mau baca sih mah. Lagian lah kebagian sama sabula. Nyanyi. Punten. Asup. Nyanyi aku. Nyanyi atuh. Kasus cuma sorangan ieu. Aku aja
burung kakak tua. Berani jadi. Non Kang. Non ya, non. Aduh, ngusir. Orang mana? Saya datang beli kopi di situ. Berani lanjut. Terus itu. Lanjut. Yo, hadiah ya. Hadiah pesan yo, hadiah. Yo. Anjing.